Jadi Bu Tani, sekalian mau lihat pemandangan yang indah, tapi ada yang lebih indah. Kira-kira apa ya? Nah, barudak pertama-tama mamanya aya nama orang asupkeun heula teh si sangun teh kana kerese. Dikarenakan abi teh damal teh nyalira barudak dibantosan ku nu damel. Jadi aya nama ka sawahna urang sagala diringki due atuh nya barudak. Da geuninganan barudak di sawah masuk segala nikmatnya berang tuang teh. Tah ieu nama barudak urang langsung atuh nya berangkat heula. Carita nama barudak tadi teh urang teh nyadek megat kana mobil, tapi dikarenakan cik urang teh mobilna geus beurang urang inditna jadi urang teh dianterkeun ku si salaki. Tapi barudak di jalan teh urang teh diturunkeun nya dikarenakan si salaki teh mau nganterin dulu mertua. Alhasil jadi teh barudak urang riringki dan we nya segala dikelek, segala dijingjing, segala digandong. Tiba-tiba geuninganan si mama barudak jadi urang sakaliannya atuh berangkatna bareng. Tuh nyadak tingali jalan lagi menikahkeun gaya kieu nya, tapi teu naon lah barudak nu penting mah tingali barudak pemandanganna. Wih, mantap pisan akhirna ayeuna mah tuh geuninganan geus tepi ka sawahna ge barudak. Tuh tingali barudaknya pemandanganna makana urang masuk betah barudak, tapi aya nu leuwih indah barudak pemandangan teh geuninganan ieu barudak. Tah eta barudaknya yang dimaksud aku yang lebih indah teh yaitu paksu aku. Hahaha, canda barudak. Nah, tuh geuninganan barudaknya si salaki mah geus ngahuapkeun kolok di dinya teh dikarenakan manehna mah tadi teh geus dahar di imah. Dikarenakan barudak aku teh lupa gak bawa sendok, ari kapna bawa sendokna teu bawa, jadi dicolokan we geuninganan teh eta ku pare barudak. Tapi da nikmat we barudak geuningannya ngadahar nu kieu we ge di sawah mah. Tah ieu mah barudak urang sakalian we nya atuh sesi makan-makan dulu. Tuh barudak kieu nya ngampar enakeun pokona namanya dek teu nikmat kumaha atuh dahar kieu teh barudak tingali nya boga pemandangan indah nya di luar ruangan, makan nikmat jeung naon bae ge pokona nama enak. Singkat cerita barudak dahar teh nya geus beres urang lanjutkeun we atuh ayeuna mah urang kana sesi dibuat. Bisa aya tuh apa cenah teteh naon dibuat teh nya eta ngalaan pare barudak tuh kieu nya. Tah pokona mah barudak ayeuna mah nya samemeh digebug si parena teh urang langsung we adetan heula sing nepi ka loba. Lamun sakirana geus loba barudak geus beres misalkan sakotak we tah geus beres sakotak mah urang langsung we barudak si parena teh nya diakutan kana tempat, maksudnya kana tempat yang sudah disediakan nya barudak. Tuh caritana mah barudak geus diakutan nya si parena teh urang langsung we atuh gebugan heula parena barudak dikarenakan geuninganan cuacana geus rada mentereng panas. Nangka kutu sopan eta makhluk barudak nanaonan coba duduaan kitu mencek urang mah nya hareudang mentereng sakitu panasna oge. Tah caritana mah barudak kitu geus beres nya meunang sakotak tuh bebeunanganna meunang sakitu barudak ayeuna mah rek istirahat heula capek. Bye bye.